Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atau mentok kita teh modern rampes. Cantik sedikit. Pan memberikan salam. Jadi kudu elegan atuh. Kudu elegan ari salam teh kitu tablak. Jadi Jadi ka hareup. Lamun nyebutkeun rampes teh, rampes. Heuh pan tadi gara kitu tah Mang Udung. Nyanyakeun Mang Udung rampes teh ka payu. Alhamdulillah, dulur Alhamdulillah. sadayana wargi YouTube di sakuliah dunya Sumuhun. patepang deui sareng Balai Sora Channel ngalangkungan obrolan ngaler ngidul anu teu pararugu. Biasa weh, seperti biasa disarengan ku sim kuring, teras aya deui rencang sim kuring. Sahabat. Biasa Mang Udung. Atur nuhun ka sadayana Atur sim nuhun. kuring sareng Mang Udung atau setiasa nepangan sadayana dulur anu jauh Sumuhun. baraya anu anggang ngalangkungan Balai Sora Channel, ngalangkungan channel YouTube. Ulah hilap di like, di komen, Subrek. di subscribe, Subrek. tah di subrek, sareng ulah hilap di share. Share, ini share di share. Share teh dikirim. Dikirim lain di share. Dikirim ka kantor Kelak. pos share teh. Iya sasi. Orang teh ditepangkeun da tadi. Bisa. Apaan orang di dia? Pak Gendot, orang di dia. Lagi ari mana sah? Ari maneh saha? Hayang dikenalkan atuh Bang, Oh, meni. Kenalkeun sorangan. Kenalkeun sorangan. Hayang dikenalkeun cenah. Hayang dikenal. Nepangkeun ka sadayana dulur sim kuring anu enggal. Ye namina Ceedoh. Da sok ngaganti wae aran. Lain ngaganti aran ya, harita kan keur di mana teh? Keur Mulung mantu. Mulung mantu. Los ka mulung mantu. Kejaran lambung Teu nyambung. Ya, maksudna kumaha ieu teh? Keur podcast nu Ti payu kadua. mimiti Kan urang teh manggil Ceedah. Ceedah. Ngaguar perjalanan tentang seni jaipongan kan, penari jaipongan. Tak urang teh bingung tadi teh. Kumaha Cek kitu? urang teh, urang upload di jalan, aya awewe liwat. Ya teh beungeut nama sarua, tapi style berbeda gitu. Ya teh Ceedah lain, jawabna teh ieu mah lain cenah lain Ceedah. Ai kitu saha? Ceedoh teh mah. Nya paingan salah atuh urang. beda o Beda O eta. Jadi mah keur taheula ke sakola heula. Ya dan gitu, alhamdulillah sadayana dulur anu jauh baraya anu anggang sim kuring teh Sumun, sanepangan deui nya. sumun. Tetep sareng Mang Udung, kaleresan ayeuna disarengan ku Ceedah. Ceedah. Ceedah teh salah sawios seniman, seniwati panginten sana senimannya. Multi. Seniwati Multitulen. anu panginten di episode anu kamari terang Ceedah sapertos kumaha gitu nya. Janten multi talenta, disebut multi talenta teh kieu anjeunna mah tiasa nyinden, Nyinden. tiasa nari, Nari. tiasa latah ongkoh. Jeung tiasa dagang nama. dagang naon Dagang segala rupa Kan gitu. dagang pangabisa, Dagang pangabisa, atuh. kalau Dagang bah nama pangabisa. dagang pangabisa gitu udah Ai teu sudah dagang didagang. sorabi urang. Dagang sorabi mah teh mah pagawean sapopoe ba, ulah sok dicatur. Ya. Maksudna teh kieu ye. Lamun ngaran-ngaran konten YouTube teh ye. Pan kudu boga style ciri khas urang teh ye. Abah misalkan tuh ngangge iketnya, Ngeiket. amang topi itu. Ari ece. Kapan ada gaya mulung tadi di jalan, matak dipake we, gitu mah di lebar. jalan tadi nanyakeun. siga bungkus Ulah sama Kudu uing cenah anu nginjem. Bade eda dibungkus kitu jika samangka anu sisi jalan digantungkeun gitu. siga melon Jika Ari melon Sugante bener lain ieu. samangka. Uih main kosidahan. Sanes, kenging mulung tadi di jalan, pada ka dieu teh aya ieu di jalan matak dianggewe ku abdi teh kitu. Meureun nginjem, Mbak. Teu nginjem mah bebeja, ieu mah puguh henteu. Mulung. Heeh, mulung. Ya ya, kalaresan kan ayeuna Ceedah tiasa gabung deui nya maudungnya, tiasa gabung deui sareng Tiasa urang kesar sadayana. umpaeun sumping lah. Kalaresan Pak Manawi ti kamari teh ti sababaraha hiji netizen, sababaraha hiji komentar aya nu naroskeun. Aduh, laku bah. Gue mun pede kana naon? Ngomong can Agus. Acan. Nanyakeun naon heula? Nanyakeun. Dan Buah nagi. nanyakeun Ceedah urang mah nanyakeun. Buah nagi, buah naon eta teh?
Buat nanyakeun teh boga hutang Oh. di mana ayeuna. Bu, Cana naon dengekeun heula. Lain, aya masalah hutang ulah dibabawa ih bisingan ka dari ieu, makanya ngerabul. Dangukeun heula Mata cana kia naon. ari ngobrol duh. Duh, sia edu sia. Nah, lain pareman heula itu. Oh, duh. Ayolah. Nah, janten kieu cedah Nah, ngawaler sababaraha patarosan ti netizen. Netizen teh naon cing? heeh teh nyaho bukan netizen naon sih, Bah? Netizen teh Pada di Netizen teh. badminton geuningan. Heeh. Kayak net geuningan gitu, orang main badminton gitu. Heeh, nu ditepok-tepok teh ya. Heeh. Bangga anjir ngomong jeung kieu kieu. mah euy. Kan netizen net. Eta mah nu kitu mah tukang beca. Tukang Oh, beca. netizen teh tukang beca gitu. Jadi kieu pertanyaan nanti kieu cedah ya. Naonnya? Sababaraha patarosan tuh malian kan dicatat di dia ya. Komen teh. Komentar. Nanyakeun. Nanya Ari ceedah teh aslina teh nyinden apa janten penari gitu. Cobi diwaler. Nah, meumpeuh. Aku malu. Si jangan baik ngomong semalu. pisan da, hirup teh. Aku malu. Gandeng ah. Gandeng cana naon. Cok jawab. Sing jujurna ieu teh sing sajujur-jujurna. Anjing. Can. Can. Lain. Aku malu, Mangudung Pak. kieu ya Aku nya masuk, caritana. Lamun arek ngajawab nyinden. Heeh. Da puguhan antara gitu Tara. di panggung teh. Lamun nari. Lamun nari da puguh osok Osok. gitu. Berarti Jadi kumaha nari. tah? Jadi Nari. jawabanana kumaha? Nya jawabanana Nari. nari antara benar dan betul we gitu. Lamun benar meureun checklist, lamun salah meureun di contreng gitu. Benar dan salah, lain benar dan betul. Oh iya. Ngomong kabeh. siut beang kabeh. Benar dan betul. Ari sana teh di Aya bawah. dapat ya eta kan walaran ceedah, ceedah teh bahwa tak gitu pemirsa YouTube sadayana ceedah teh asli nama basicna teh penari. Cuman janten multi talenta anjeunna tiasa nyinden. Nyinden ongko. Nyinden. Kumaha diperyogikeun Kumaha Nya di Kumaha tah diperyogikeun gitu. anak teh gitu. Kumaha wadahna sanggup Jangan apa henteu gitu. Anjeunna mah upami diperyogikan janten guguni ge sanggup. sanggup Ah, mana guguna mah sanggup. Tapi menyana beda. Aku naon Nah, guguni. 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 Guguni naon? Guguni teh anu asem teh ya, anu paraging ieu nu teh Huni, nama. eta mah huni, ye. Guguni mah anu sok dipake Degek sare. Bantal guling. Oh eta. Degekeun eta teh bodoran kitu teh geus rame. Geus rame eta teh. Camplang teh nu kitu teh. Kajen atuh. Tiis eta teh Geus nu kitu tiis teh. nu kitu teh. Geus teh usum. Geus teu usum. Geus teu usum. Geus Sik teu atuh usum kreatif eta teh. neangan deui Si gara-gara kreatif bodor kieu, teh. Apon edah teh ayeuna teh kan boga channelnya. Hah? Heeh. Boga. Teh terang Biasa dipromosikeun. Atuh Ba, atuh Ya, Ba. Ceedah gaduh channel. Gaduh channel. Namina gaduh. teh Ceedah channel. Oh. Cedah channel. Awalnya dari channel Ceedah channel teh gitu kan pemberangkatanana kawitna teh meureun tina komedi. Ya. Karena memang Ceedah teh kenal sareng salah sawios komedian Hiji Ya. pokoknya masih Kabupaten anu lah Subang. gitu. Terus diangkat karena memang tina naon ya diambil kebutuhan ku salah sawios komedian eta teh dina latahna ieu gitu kan. Nah nu janten patarosan eta Ari Edah iraha manggung. Manggung. Heeh. Nya apa nanda ari manggung mah da sok dieureun-eureunkeun wae nya. Terus Usaha cenah dieureunkeun. Dieureunkeun ku eta teh geuning anu dieureunkeun. aduh gituan Police. pokona mah eta we lah geus. Eta we. Datang geus diijinan na memanggung teh atuh. Heeh, baris jeung diijinan atuh ayeuna bulanna bulan naon coba? Ayeuna bulan naon sok bae na. Bulan naon coba ayeuna Bulan mah? naon ayeuna coba. Ayeuna bulan mulud. Ayeuna mah bulan mulud. Bulan mulud. Heeh, bulan mulut. Nya bulan muludnya tuh. Bulan mulud. Bulan mulut eta teh. Bulan mulud. Mulut. Sakedeung deui muludan Tah, nambeuh. bulan mulut. Sakedeung deui ge manggung Jadi ayeuna bulan teh mulud mulut, teh. sakedeung deui pan muludan. Eta pan sok manggung geuning sebawa muludan di makam-makam teh anu kada itu. Lumyung. Nyalain di makam atuh meurenda meuni. Lain pan kieu dah. Kumaha Ya, kumaha. Perjalanan Edah itu dari penari nya berangkat dari nari Nari. di salah sawios grup jaipongan di Kabupaten Subang. Ya. Terus
lamun kumanya nyarios teh nya bahasa Sunda teh berkembang biak teu lah harus gitu. berkembang biak Berkembang mah tuh biak mah anak kan atuh meureun edah teh jadi aya edah deui meureunna aya berkembang biak mah. Intinya begini, Bray. Begini nih. bener aja gitu. Artinya begini nih. Anjir. Berkembang biak itu bukan dikarenakan kepada ekosistem nih. Bukan. Artinya begini. Berkembang biak itu punya relasi. Iya. Intinya punya guru, punya teman dan banyak sekali di situ. Buset. Oh, Dan masih banyak dan masih janda-janda banyak. muda di sana. Aduh, Dia tuh ngerti ya, tuh, suka dia. teh berkembang biak Dia teh ngerti gitu. tuh, dia. Lagi we eta urang urang baelokeun Kang eta. Udu, Iya. kaheula lamunan hayang ngarti mah edah sakola deui. Maksudnya kan kieu ceu ieu bah ieu. Ayeuna kan Subang itu dijadikan sebagai kota industri nih. Keun urang belokeun dinda. Ku aya na patimbang. Ku ayana Patimban. Cucuk eta teh Patimban teh nya. Intina kan di Subang teh nanti muncul Patimban, pelabuhan terbesar internasional lah gitu. Terus anu kadua muncul pabrik. teu maneh Patimban. Nah, gitu. Teh nya. Ayeuna marek mandi geuning di sumur sok Patimban. Nimba, bah eta mah nimba tuh, manehanna lagi kan kadinya garing, bah Nu garing. kitu teh sanyo. Sanyo mah dicetrekeun Oh, iis bah geus loba nu make eta. nu make. Maksudnya munculkan pabrik, pelabuhan internasional yang dinamakan Patimban. Sekarang itu kan Subang itu dijadikan sebagai kota industri. Nah, kenapa dijadikan kota industri? Beberapa produser. Pabelit banyak cek ada Kan pabelit. Heeh. Nah, kan musik. Kan film. Pabelit cek ada oge. Beberapa orang yang punya saham ya pabrik pabrik terbesar di Indonesia sekarang itu 80% itu pindah ke Subang. Kela. Gitu. Kela mau dong. Punten motong kalimah. Maksudnya kumaha? Nu jadi pertanyaan, kan tadi teh bercerita teh awalnya teh tentang Ceedah. Ceedah berangkat dari kesenian. Ujung ke pabrik. Terus kada berkembang biak, berkembang Pabelit. Ya kan berkembang biak. Kaitanana jeung Patimban, jeung nyambungnya. tah eta kaitanana jeung laut jeung Maksudna Patimban kieu. naon? Beda teh sih na meuli tanah di patimbang. Maksudna teh kadinya edah teh titah meuli lahan di Patimban. Daripada manggung teh. Daripada manggung henteu nyieun warung di dinya. Payu. Cok saha Nah, payu. make teu payu yo. Kecik bijil kapal yo pel nih misalkan Kapal. Gunung Kerinci kan. Abu Gunung Kerinci. Kan bijil eta teh nya penumpang dan sebagainya. Mareli teh teh. Oh, madoni moal tah. Lamun edah ngadamel warung di dinya atuh Insya Allah. dagang kopi we mah payu. Insya Allah teh dah lamun mana dagang kopi di dinya turunnya di kapal dia penumpang terliwat weh. Atawa nu ngararanyu. Aing masalah lain, aing masalah liwat teh jadi masalah eta nu kasmon dagangan. Maksudna kieu da ieu cek da bah ieu kieu. Jadi kan asumsi nu rame di masyarakat Subang teh kieu. Subang teh cenah aya teh udara segarna teh geus leungit cenanya gitu. Terus regenerasi di nu kesenimanan regenerasi seni teh cenah ahli waris teh geus mulai laleungit. Nah, make mulai laleungit. Tah, urang tong sieun di dieu. Munculna pabrik, munculna Patimban, supermarket, swalayan, warung-warung, kios dan senepi ka warung tukang kalok tong sieun. Kunaon dah Subang mah haus hiburan ye. Taruhlah kieu we. Warung, Supermarket, terus Patimban, pelabuhan, Pelabuhan. pabrik. haus Tapi ka tukang hibur. lotek. Tapi ka tukang lotek. Haus hiburan. Haus hiburan. Ngerti tuh, Bah? Pokoknya tadi bataknya hulang wae ge. Maksudna kieu ye. Batak abah gahulang wae ge di tadi teu Maksudna komen. kieu ye. Sok kumaha. Kumaha? Alatan aya pabrik jeung pelabuhan terbesar Patimban teh urang teh tong sieun. Contohna kieu we. Disebutkeun tong sieun. Kenapa dikatakan demikian? Karena begini nih. Lulusan SMA sekarang yang tadinya mau melanjutkan ke universitas tertinggi, Terus akhirnya teh urang mah cenah da teu kudu kuliah. Cukup Makan nasi. anak Makanan.
cukup berijazah SMA, Iya. melamar satu pabrik diterima. Selesai sudah. Terus berarti Tunggu kesediaanana kuliah. ditinggalkeun. Nah, akhirnya kan kieu. Enak kan di Subang seueur nya. Heeh. Pimpinan Ya, guru, terus sanggar seni. Nah, jadi sebagian teh 50% teh urang mah cenah regenerasi teh searah reueuh nu nari teh. jadi Nah, kumaha ya, tah teh. pengantisipasianana Antisipasina kieu ngadamel program. programna Program naon? Program Program teh program pro cukup 2 anak. lain. Bener Ah, katanya. ya, program eta. Program mah 2 keluar. anak cukup. Keluarga berencana. Iya, keluarga berencana. eta mah bijina di peternakan. Maksudnya kieu ceuk. Jadi sebagai seorang seniman itu kita jangan merasa takut Oh. karena munculnya pabrik terus pelabuhan tong sieun urang mah. Nyieun program artinya begini. Yang bisa menyelamatkan regenerasi. Kayak penerus kan urang jaga. Rada lieur urang. Menyelamatkan urang. Maksudnya kieu dot ya nya. Pan awal pembicaraan teh tadi geus dibejakeun saya berangkat. Terus kana PT Pelni nepikeun ka supermarket. Eta tukang karedok teh aya di dieu. Tukang karedok terus pokona mah Atuh mantak naon kita berarti parkir deui Parkir, geuning. dapat kieu ya. Heeh. PT Pelni, Heeh. Patimban, Timban. terus Supermarket. tadi teh langsung kana supermarket, Supermarket. Swalayan. kana swalayan. warung, parkir tah hareupeun. Tapi nade ka belah Oh, dieu. oh, tidak ada ka dieu. Gitu. Terus karena tadi sekolah SMA teu tamat, teu lulus, Ngalamar ka pabrik. ngalamar ka pabrik. Nu tadina rek kuliah teh teu jadi. Tadina kuliah teh teu jadi. Ari kesenianana ka mana ieu? Maksudna kieu seorang seni Canepi. Ih, lain lampu merah dina bawah. karek nepi ka pelabuhan seniman. Jadi alurna ya teh alurna teh kieu beureun. Tadina urang teh ka dieu, ku sabab Lieur, dieu aya Aya perbodan. pabrik. Belok ka dieu. Heeh. Dia perbodan, Perbodan balik deui. Terus perbodan. Terus belok ka dieu teh ka tigir. Belok ka dieu. Nah, belok ka dieu. Belok ka dieu ya. Tugas jadi itu tepan ka dieu tah. Nah, caplok urang. Nikmat. Oh, nikmat wae bener mah. Nikmat dapur lapar. Atuh urang hayang nginum. Minuman wae. Maksudna kieu seniman teh kudu merasa bangga ya ayeuna teh. Jadi satu bahan pengkajian ya yang perlu kita sikapi. Pun kajian lu. Lah gaji, Bah. Maksudna kieu Tiis ceuk deui ya. wae. Aduh, ari urang rek kira ramena tuh. Tiis deui wae. Ye, pengkajian teh ye dibeuweung, diutahkeun, Hah, utah Mang Udung. Oh, maksudnya Abong. dibeuweung, Oh, dibawa. diutahkeun, Diutahkeun. dibulak-balik, Dibulak-balik. dikunyang-ganyeng, Kunyah. Dikunyah. kaditu, Kadieu. maksudnya kieu ye. Kunaon Subang masyarakatna 80% sebagai seorang seniman karena kieu taruh le Subang kieu ye. Lamun cedah hajat misalkan kieu. Cedah teh rek hajat direk nanggap naon dulpi we cenah nu murah. Naon dulu pi teh? Ngawadul bari jeung ngopi, Bah. Kieu contohna Dulpi kieu. teh. Heeh, dulu Mah, pieutan. Mun Nyanda ke sound system speakerna 2 siki. tit. Solokeun flash disk. Colokeun flash. Gunyeng-gunyeng di sada. Gunyeng-gunyeng di sada. Di Subang mah ngadenge speaker eta ge ngararigel. Gitu. nya gararigel pertanyaanna eta senimanna mana ka mana? Ayeuna nyetel Seniman eueuh. Kapan eta nu nyetel flash disk teh seni mana? Aya nu ngagarapna, Seni mana? aya nu hiburanana. Seni mana di dinya? Milu ngigel. Senimana. Edah. Sini mana di jero flash disk? Seniman di jero flash. Iya, maksudnya seniman teh nyeun program. Tahu misalkan gece ye di Purwadadi ye. Kumaha tah? Set kerjasama jeung pihak desa ye. Jeung pihak desa. Misalkan ngajukeun ka desa teh. Heeh. Cek da ye. Urang gaduh objek. grup.
Cedah ieu, enak mah boga grup kesenian ieu. Sok modalan cek ka desa teh kepala desa desa teh. teh. Kumaha mun cek kepala desa teh najor we. Samaan. Ayo. Ayo. Cek kepala desa teh kurang ge riweuh cenah bareng kudu ngamodalan maneh. Nambut ka nambut. Ulu Nambut Nambut ka amang ieu. Amang. Amang teh keur duit. Udung kan dulu ranya kepala desa. Oh gitu. Yo, sok tanyakeun kepala desa yang di sana di daerah Cedah itu warga saya dong. Wargi. Wargi kaluyu. Tong. Eta mah Bapak Usdim. Maksudnya gini, kepala desa eta teh wargi abdi. Oh gitu. Wargi AA. Ulu. Udung. Jadi berarti intina mah. Cedah, ieu nyeun regenerasi. Misalkan nu resep nari saha dilatih ku Cedah. Oh gitu. Nu resep nyinden saha. Cedah. Oh ini. Geus ngaregenerasi. Nasi. Nah, misalkan Cedah geus boga budak, budakna dilatih ku Ece sebagai pelatih di sana. Oh gitu. Nah, Atuh gitu. mah aya nu mayar lamun nanti budak sorangan mah. Angel mau jadi duit mau Udung. Di mana penghasilanna? Apa ngalatih? Ngalatih saha? Ngalatih anak. Ngelatih anak. Ngalatih masyarakat mah. Saya tadi ngelatih budak budak. libatkeun. Maksudnya biayana ka Pak Kades. Jangan minta biaya ke Pak Kades. Iya ya, tong nyungkeun ka Pak Kades. Ai cena tadi kita minta ke Pak Kades. Nyungkeun ka AA. Lieu mah. Lain tina lama ngatambah regenerasi lah gitulah. Nah, jadi judulnya gitu. bener podcast ada mah regenerasi. Regenerasi bantuan ti Pak Kades. Pak Kades gitu. Banyak Pak Kades nambung merek. Nah, eta jadi Pak Kades teh eueuh di Pak teh urang teh ka mana yang udah Pak Kades? Mana yang udah Pak Kades ya? Kan Pangker Udung dulu. pelatihan. Oh. Pelatihan Pelatihan. nabe. Pak Kades kita yang bisa Pan nabe. diajar nabe, nama harus bisa berkesenian kepala desa itu. Jadi dianjurkan untuk bisa berkesenian. Tuh, hari urang kita ngalatih, hari Meng Pak Kades latihan di Batur. Heunya teh. Terus lu jadi lurah saha? Ari jadi lurahna saha Jadi lurah saha? Pan lagi amang ieu lurah teh. Lah kan ngaluargi. Heeh. Ari Eda kita ngalatih. Apan ke di bejan tuh, lur pangmerekeun bantuan ieu di Purwadadi desa anu aya kesenian grup anu can boga gamelan tinggal kitu set tinggal di Hawow di Telegram Hawow Halo. tinggal gitu Gitu. Datang ke sorangan tamu jalan teh. sepan ka dieu dibere pan gamelan tinggal jalan. Terus gamelanna sanu nabe. Coba ge. Kela Bari apa? gamelanna ti mana? Tah Tah. itu Pan ti tah. Pak Kades. Apaan Pak Kades? Apaan Pak Kades lagi apa cek Pak Kades? Bantuan, minta Bantuan Ke Pak datang Kades. yo, datang ke sanggar yo. Datang ke sanggar ya, gamelan ti Pak Kades. Pak Kadesna milu nabe. Heeh. Cek Pak Kades teh. Aya Iya gamelan ti saha. Jadi itu menguruskan desa saha. Terus tuh jadi kades saha, kan urang nabe Kan cenah urang di dieu. nabe cenah di dieu. Sahanya. Gamelan eta mah ti Mamah Nu. Areto. Ti Mamah Nu menang ti Mamah Nu. Bener. Ti Mamah Nu gamelan. Regenerasi enak di Subang geus rame. Enakan urang enak teh istilah nama kita itu merasa bangga. Urang teh bungah lah bahagia ceu enak teh. Bunga soten arinya kal duit Mang Udu, ari teh kal duit mah nya angger ruwet. Tuh rek teu loba duit kumaha. Iya. Saweran tadi. Saweran tadi heuh nyaho ada ge. Menang minta ti sinden tadi balik. Maksudna kieu cek. Ceu ieu Sok Pak. we ngobrol we kadinya. Di Subang teh Iya, ada ikutan geukeun aja. muncul, yo, pentolan-pentolan. Lieur kada gegeuna. Mending ngopi. Naon dekade? Pemula, iya. Pemula. Nek KDT anu sok di masjid, Dewan Pengurus. Eta mah Eta dekade. DKM atuh. Ayeuna kan muncul sinden-sinden barunya, tukang rebab baru, tukang rendang baru. Caritana urang teu gadenge we nya. Tengah-tengah terus. Sing cari tanah enak kan ngitungan. Muncul naonnya dirinya teh manajemen baru. Urang mah kesenian baru. Tah, iya. Urang teh kudu ngarasa bunga Iya. dirinya. Heeh. Embong. Saya ngedengkeun itu.
Hayu atuh bercerita mah. Nah, geus kitu teh. Ada sini. Enggak. Misalkan euceun teh geus kompak ya. Nah, Aing mah teu didengekeun bae ieu teh. namanya. Ya. Ngeun aya teh, Bah. Hah? Mana itu mah? Ya. Mantap. Bener. Ya, ieu urang teh kamari teh boga dongeng ya. Urang ge hayang hidup. Iya ya. Ya bener ya. Nah, enak urang balikeun ka Ceedah ya. Tah ieu. Ngeus atuh. Tereunah sayeuna. Data-data. Tah, mengpenger kopi sok. Harita. Sok. Ho, carita naon? Oke ya. Sok. Oh. Sok kumaha? Kita itu harus bisa mengambil hikmah. Nah, Jadi Hikmah, artinya begini aya mah nih. hikmah berarti Bener, aya nama religi, rada religi ya. Hikmah. Kenapa seorang seni itu dikatakan indah? Oh, iya. Artinya begini. Contoh we. Ini contoh dewe Contoh bulil. ya. Lamun adan tidak memakai seni tidak indah loh. Dengekeun ye. Ustad Udung ye. aduh, kamera kan. Ya. Eta kok. Allahu Akbar. Awak soman. Nah, Ngopi. tidak indah. Kopi bareng dia. Kamu bawa ka dinya tuh kopina. Itu dia kopina bareng. Tidak indah. Aduh, ngompolan nama ya. Ya. Orang seni Ah, mempunyai hati yang sangat luwes, hatena nanti jadi teu heuras. Lamun contoh we kieu miwarang. Miwarang. Tengahnya. Heeh. Ulah Ceu. tengah leuleus. Pan orang seni melelit liat. Ce, Teu mana heuras? pangdambalkeun. Ce. Pangdambalkeun kopi. Pandangan kan. Misalkan kicik-kicik da orang seni mah selalu memakai hati dan perasaan indah selamanya. iya, tapi di balik keindahan itu 5.000, nah gitu. Ce, pangadamelkeun Nah, kopi gitu. 2000. Ya, 2.000 mah. Oh nya atuh da bila di dekat dinya deket atuh. Oh, nya dukut oge atuh saheula nu nyieunkeunana Muncul gitu. pabrik Patimban regenerasi. Ka pabrik teh. Iya. Ayo bieu dagang kopi. Ada ayeuna dagang pabrik. Awal ngomong Patimban, tengah kada kopi, kada sekolah. Balik deui ka Patimban, ka pabrik. Aduh, Nah, di mana? Geus dipegolkeun kada hikmah, kada generasi hikmah. Patimban deui wae. Kayak lamun geus komplit, personil Ece baru ditampilkan. Di mana? Di Patimban. Padi. Di Patimban siapa? Menghibur nelayan. Wah, nelayan teh kieu we modeuna. Nelayan teh mau nyawer teh mau mere duit. Moal urang Udah nelayan. jadi duit teh. Bangga ya mah yang beungar teh. Nelayan ge da areueuh Patimban pelabuhan. Lieur, ayeuna Patimban di pelabuhan, aya nelayanna di mana? Indah kan itu ka jalan caga. Caga. Jadi dagang ganas. Maksudnya kieu we Ece. Kieu we nama ya. Ece teh sekarang itu sudah ramai. Booming. 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 Oh, booming. What it is booming? What itu sih? Booming itu rame. Lamun niup song-song ge lamun make seni. Lain song-song eta mama. Swing. Swing, suling eta mah. Ku. Ngerti teh ya lagu naon Mang Udung? Tuh, Hah? teu ngarti Ih, aing. Mang Udung mah. Nah, iya lagu kosong-kosong. Nyaw sedih, nyaw Tanya suling teh nyuling ceuri kunaon tanya ku Ece. Juling ceuring kunaon cenah. Teu bisa. Aing ngelieur ngadengekeun anak. Yang bisa juling. Lamun diajar nyuling hayang bisa kudu ka tukang ojek. Oh, Apaan teh kan tukang beca? nah, masuk akal dong. So, masuk akalnya tuh. Masuk akal di mana yang bisa nyuling kan Lain. tukang ojek. Seri teh kuti isi. Nah, Kurang
piknik Da Kang masuk Uyung. akal iya. Lamun rek diajar suling hayang bisa ka tukang ojek. Ye, tukang ojek mah kieu. Sabari nungguan penumpang teh kan susuitan tuit bari nyuling. Bener teu? Nyambung teu Perasaan sok. can pernah nempo tukang ojek niup suling Can nanya. pernah nepot tukang ojek Apaan nungguan tukang ojek ojek nanti sulit. seniman. Aya oge Lain tukang anu ojek tuh. bala mun nungguan penumpang bari gapleh. Tah kitu lamun Taruh anu bari nyuling dulu. mah tukang anu ngangon Tah. kebo teh ya. Nah, Berarti kudu tukang angon. Nah, jadi tukang Tukang angon ojek teu? Nyante. Ojek Henteu. cek saha. Ya, aya oge tukang ojek mah, tukang ojek nungguan penumpang teh bari gapleh, bari ngopi gitu tah. Apaan ditewa ku Kodim kamari tukang Tah ojek. kopina Tah. ieu. Miluan wae si eta. Miluan Batur ngopi, batur cicing. Hayang eksis. Kayak eksis cenah mah jarna. ah maksudna kieu ya. Jadi urang mena urang kesampingkan lah gitu regenerasi makan. Jadi enam urang make perasaan lah kieu lah. Tadi Orang seniman mah ieu luwes. geus luas apa tadi geus luas. Nah, Geus luwes. model kieu we niup suling. Heeh. Tut tengeunah da tunduh nu ngadengena. Oh, oh. Sok. Nyarek tunduk kumaha da teh ngeunaheun. Lamun ngeunaheun mah kieu ya. Sok kumaha. Kumaha? Kan, lamun rek nyuling teh kan bismillah heula. Oh, bisa. Kan ya. Hebat euy. Nawa itu sama Godin bisa. Allahu Akbar. Heueuh da meureunnan arek Itu kan berdoa. puasa. Tuh, lamun rek nyuling ngeunah. Heeh. Nih, set, pegang. Tuh, Tuh, ngerti ya? pegang. Yo. Tuh, pan ngeunaheun. Ngeunaheun teu? Henteu. Ngeunaheun teu? Kenapa? Nah, pan nyuling. Memakai rasa. Ngan pertanyaanana ngeunaheun teu? Aja gitu. Ngunahun. Ngeunaheun tuh. Ulah aya nu ngabela. Ulah aya nu ngabela. Boleh kieu ya, sok. Uing rek lagu ya. Sok, atuh. Ayun ambing. Sok. Anu ambing. Ece Nyinden. yang memeragakan. Oh, heuh sok atuh. Misalkan ngeyong-ngeyong namanya teh orok. Orok. Hmm. Abah Hmm. membaca puisi. Oh, heuh sok. Apa Ayo. yang disampaikan kepada masyarakat? Heeh. Nah, taruh puisi nanya. Ayo. Urang teh kan ngalagu ayun ambing. Ah. Lagu ayun ambing. Ici. Eta anu ngeyong-ngeyong. Heeh, Apa nu ngeyong. puisi? Heeh. Sok. Ayo atuh. Waktu ka baca tulisan ada dot gitu. Lalu teuing tulisan Oh, kopi cenah. Hayo aing geus nyuling. Ayo, Orok ayo, ayo. Balik ceurik. Apa orok nu jeurik? Sakit teu balik. Jeung ninggalkeun hutang. Ayo, 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 ayo. Ayo, Puisi. ayo. Puisi. Serius. Jadi puisi ya. Ayo, ayo. Auzubillahi minasyaitonir Ayo, dibilang minasyaiton. Ama badu. Apa badu? Ayo. Salam sejahtera. Kangge sadayana para seniman Sriwati sakabupaten Subang. Wadah itu di sana. Aing capek-capek nyuling. Ramenya. Aduh, Nah. rame. Itu yang dinamakan berkesenian. Jadi berkesenian begitu ya. Bingung materi dan puisi aja. Kieu. Berkesenian mah kieu. Aya anu ngajual, Heeh. aya anu meuli. Aya nu nganjuk. Siga belum kamari. Siga belum. Siga belum. Kamari. Aya nu meuli, aya nu ngajual, aya nu nganjuk. Aya nu kabur, aya nu mayar. Anu sabare heula. Bisa ngomong. Seorang seniman mah begitu. Jadi ketika memberikan mimik gitu. Mimik itu muka kan. Nepi ka mimik, ayeuna mah nepi ka mimik. Ayeuna nepi ka mimik. Nah, ketika memberikan suasana. Mimik mah sinen teh. Jadi terasa indah. Mimik, kamu tak kasih. Eta mah mamah imik. Mamah dede, mimik. Lain ieu obrolan ti seni nepi ka cucuk patimban, nepikeun ka pabrik tukang ngaredog ge asup. Ayun ambing. Pokokna mah aya we kabeh lah Ayeuna obrolan teh. nepi ka pelebah mimik, ongkosna bala duit, Bang. Tapi bari jeung teh nepi-nepi.
jadi kila itu nama bodenya. Kumaha? Alhamdulillah orang tiasa gogojakan seperti nya hiburan da di suasana situasi seperti kieu. Urang teh ketika teu aya event, teu aya acara. Teu Kieu urang mah aya nu hajat mah aya wae. Aya nganteun nanggap. Da teu payu. Lain teu payu, teu bageun duit. Oh Lain gitu. teu payu. Teu Jadi bageun nu hajat teh duit. mikir 2 kali ya mah. Geuning. Oh, Mikir 2 kali. Nah, Ayeuna lamun hajat urang kondangan teh menang 500.000 misalkan. Misalkan. pendapatan. Pendapatan teh. Sok hitung. Hitung dong. 500.000. So, 500.000. Terus urang teh meureun nanggap kesenian. Kesenian Teh hargana teh 4 juta lah. 4 juta. 4 juta. Terus meureun tina 4 juta eta teh dipotong 500 sabaraha dot. Jadi 3,5 juta. Tah, nu 3,5 juta eta terus dipake ku urang teh pake mayar leasing heula kamari teh. Leasing. Dan nage. Dan Da, geus leasing jatuh lagi tempo, wae. geus jatuh tempo Oh, nya. jatuh tempo. Nah, tinggal sabaraha meureun? Mayar leasing sabaraha tuh? 2 juta. 2 kamari juta. teh. Berarti tinggal Gede duit tuh ikan 1 juga. juta. Ayo naon ari mana edah. Leasing 2 juta. 2 juta teh. Urang teh 3 bulan tuh bayar. Oh, 3 bulan. Berikut dendaan, Berikut beureun Mang dendaan. Udung berikut Tah, dendaan. Denda. Heeh. Saya sabaraha Nya tadi? 1,5 juta setengah meureunna. Deui itu gitu 500. Ini resep di denda. Kesenian 4 juta. Kesenian 4 juta. Eta kan menang nu hajat teh ondangan teh 500. 500. Mayar Kesenian kesenian 4 juta. 4 juta. Tah dipotong lu 4 juta teh ku 500 eta. Jadi 3,5 juta. Tah dipotong deh pakai mayar leasing tadi teh 2 juta, 1,5 juta. 1,5 juta. Tah jadi pertanyaan anak duitna aya eueuh eta teh. Lain heran ari hajat menang 500. Heeh. Mayar jaipongan 4 juta. Heeh. Mayar leasing 2 juta. Nombokna gede nah motong ti dieu. Eta kumaha? Lieur Bah? gak? Lieur. Sarua urang ge lieur. Sok Bari jeung menang 500. Rame tisi teh. Tiiseun. jadi iya ya hajat budget teh menang 500. 100 juta mas 1000. 500.000. Mending 500 juta mah. 500.000 teh ya. Emang aya nu hajat menang. Ya mah contoh misalkan 500.000. Jauh teh nya. Masa eueuh nu menang Itu 500. gede atuh 500.000 mah. Leutik. Gede Panjen 500.000. undangan teh 500 urangeun. Sekali sabaraha. Maksudnya sa-amplop 500 teh. Globalna, Kabeh globalna teh nasional. Leutik Global. deui, leutik deui, Mbak. Leutik teuing. Kita rugi di dong. apa atuh di apa? Menang 500 juta. Nah, lamun 500 Gede. Oh, Kaboli ieu mah. Masa 4 juta. Lampurkeun. Ini hajat. Eta ka mana tah? Hajat, teu, Isukan bener. hajat dah. Bener isukan ada rek hajat, Eta tarik nu 4 bebeja juta, ka eta ka mana? eta ka kepala desa. Kan bae mau dihitung dari Moal, 500 juta. moal geus 500 juta mah. Pokona isukan ada rek ka kepala desa rek hajat menang 500 juta mah. Menang 500 juta. Heeh, menang 500 juta. Kan main rek segede odege teu panas. Teu panasan ada yang menang 500 juta. Jadi pertanyaan duitna aya eueuh. Taunya ieu teh. Eta eta. Ya eueuh Mang Udung. Sok. Eta abah menang dongeng ti sarek hajat menang sakitu. Ih lain dongeng ieu mah caritana teh kieu budak nguseup caritana teh. Nguseup ya. Heeh, dega ada tuh. Deh kumaha. Pakai suling atuh berada pantes. Bunga, deh rame. Jadi budak teh nguseup ya cerita teh lain budak, aki-aki. Dengekeun. Aki-aki ya. Sok kumaha. Nek males Nguseup kan tadi. teu menang we ya. Hah? Mang Udung geurang ngopi atuh ieu. Urang kopi. Oh iya. Ya. HP-na dicas adu teh Mang Udung. Jadi kieu ya. Pan nguseup ya cerita teh. Main aja tadi ka urang Oh gitu. iya. Ayo ya. Geus ah ngopi. Jadi kieu lah aya nama da intina umbu Ambu. Karek jam 3 atuh. Oh, orang ke jam 4 atau saparapat. Iya, meuli jam teh nu hirup. Heeh, tong nu pae. Betul, aya dah. Iya. Jam iya, genep. Jam genep 00. Jam genep 00. Teh gitu wargi sadayana alhamdulillahnya sim kuring tiasa kegonjakan ngahibur sadayana mudah-mudahan karaos kahibur atuh ieu mah da intina sim kuring mah ngahibur diri sareng rerencangan teh ku situasi anu sapertos kieu seniman seniwati anu nuju ayeuna teh minangkana teh nuju mulai berangkat dina naon teh mangudung sebetna teh
berangsur-angsur pulih lah nya. Mendayung satu apa tadi? Tah mendayung satu Punya kelonggaran. Punya jadi, kelonggaran. punya kelonggaran. Jadi inti nama Terus simkuring teh diizinan. ieu mah etang-etang kaul pan tadi oge kaul simkuring saupamina hiburan. Hatur nuhun ka Bapak pemerintahan anu teu paratos tiasa masihan kalonggaran pakaulan ti simkuring teh ayeuna mah paribasana ulah ditagih kulising kacai jalan kahuma Ulah ditagih ku lising kumaha ulah ditagih ku Alif meureun, manyalising deui Masih kumaha? wae. Anu sok lagi melising. bener kan Tapi peribahasa kadinga mah lain ditagih ku lising. kumaha Ditagih peribahasana ku Ulah ditagih ku Alif. Alif. Dewata ulah Jadi, nanyakeun kitu pariposna kieu meureun. Alif ulah rek ditagih Tah, ditanyakeun jalan ka Cai terus Kalisung ka Huma terus ke Sumedang, Sumedang. ke Garut, Ngajak ka Garut ke Jalan Balik Cagar. deui, bawa Balik deui, bawa kerupuk, kerupuk lain kerupuk danas. Jadi, ditagih jalan ka Cai tah kitu meureunnan ingat nama bisa carekan Mang Haji ya ditagih jalan kacai, ditanya ditanya Jalan jalan Kalu- Kaluma. ulah paribasana kieu Pak ulah ditagih jalan ka Cai ditanya jalan ka Huma ulah rek ditenung jalan ka Sembung simkuring sapara kanca ti Balai Sora Channel ngaturkeun nuhun ka sadayana oge mudah-mudahan sadayana wargi YouTube tiasa ngarojong ku perantawisan like komen sareng sareng subscribe. subscribe oge ulah hilap di share di sadayana media sosial insyaallah tepang deui sanes waktos sareng masih kena sareng-sareng ringan ceedah insyaallah kapayuna mah bakal aya bintang tamu anu bakal ngaramekeun suasana obrolan urangnya modunya Ini mohon. Ya. Amin. sa bintang tamuna Kira-kira Bapak Ade Intra yang harus di Hollywood lah. Bapak Ade Intra Mual rame tabang. Artis Hollywood. Oh, artis Hollywood gitu. Berarti bisa aja gitu. Anita Bachang. tah gitu Hai, Amitabh Bachchan sa. Rupina mau sakitu obrolan simkuring mudah-mudahan janten panglipur kalbu kanu nuju bingung pang beberapa mana kanu nuju tenggara simkuring Abah Gendot sareng Mang Udung. disarengan ku Ceedah. ngatur kenuhun kasadayana bilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permios cag rampes kasadayana